itu layung siga pundung ningal urang nu teu satujuan. Naha anjeun bisa robah anu geus pasini, dabongan anjeun nu menta kuringan terkahayangna anjeun hayang pepegatan.
Kapakan duka teuing ka
SMS-an di SMS-an mun baheula kirim surat ka Bogo sok di amplopan ayeuna mah cukup ku mencetan HP mencetan HP mun baheula hayang panggih jeung ka Bogo sok disuratan ayeuna mah cukup ku di SMS-an di SMS-an mun baheula ngirim surat ka Bogo sok di amplopan ayeuna mah cukup ku mencetan HP mencetan HP. cinta